Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa sabiuha jeung ari nomor ka-7 itu arkanus shalah eta sujudun sujud marrataini kalawan 2 kali kulla rakaatin dina saban-saban rakaat ala ghairi mahmulin kersalianti ayeuna perkara anu dibawa kana salianti perkara anu dibawa gitu ngeunaheuna sujud teh kana salianti perkara anu dibawa lahu pikeun itu musolli wa in taharaka jeung sanajan robah narima robah itu mahmul biharakatihi ku robahna atanapi gerakna musolli walau nahwa saririn jeung sanajan saumpamana ranjang ya taharraku anu ayeuna gerak itu sarir biharkati kalawan gerakna si musolli di anau kana saesuna sarir eta laisa sanes itu sarir eta bimahmulin kalawan perkara anu dibawa lahu ku itu musolli wala yaduru mangka teu bahaya naon asujudu sujud alaihi kana itu sarir kama seperti perkara ida sajada di mana-mana sujud si musolli ala mahmulin kana perkara anu dibawana lam yataharrak anu teu ngilu gerak itu si mahmul biharkatihi ku gerakna itu si musolli katorfin seperti tungtung min ridai tina solendangna musolli atau ili anu panjang waharaja sareng kajaba biqoli kalawan dauhan kaula ala ghairi mahmulin lapat ala ghairi mahmulin lahu naon ma perkara law saja dalam sujud musolli ala mahmulin kana perkara anu dibawana ya taharraku nu ngilu gerak itu mahmul biharokatihi ku gerakna itu musolli katorpin seperti hiji tungtung min amamatihi tina sorbana si musolli fala yasiu mangka teu sah itu sujud fa in sajada mangka lamun sujud si jalma atanapi musolli alaihi kana itu mahmul batolat mangka batal non as-sholatu salat inta amada lamun aya nangah jahaja itu musolli wa alima sareng uninga musolli tahrimahu kana diharamkeunna itu sujud wa illa jeung lamun teu inta amada ada mangka ngabalikan deui musolli as-sujuda kana sujud wa yasihu sareng sah sujud ala yadi ghairihi kana panangan lianti si musolli wa ala nahwi mandilin sareng kana saumpamana sareng ayeuna sujud kana saumpamana sapu tangan biadihi anu aya dina leungeunna itu musolli lianahu kana saestuna manzil eta fi hukmil munfasoli dina hukumna perkara anu ayeuna kapisah anu terpisah walau sajada jeung lamun sujud musolli ala syai'in kana hiji perkara pal tasoko mangka terus napol atau nepi rapet tasoko mangka terus napol itu syai bijabhatihi dina tarangna musolli soha mangka sah itu sujud wa wajaba sarta wajib naon izalatuhu ngaleungitkeunna itu syai li sujudi sani pikeun sujud anu kadua matan kisin sarta najungkir balik biantar tapia surahna ngaluhurkeun itu si musolli ajijatahu kana bobokongna atanapi bujurna kana bobokongna itu si musolli wa man sareng perkara haulaha anu aya di ayeuna sadeukeutna atanapi sakurilingna eta ajijah tah
ala rosihi ngaluhuran teh kana naon di antara tapi ala rosihi kana sirahna itu musolli waman kibai sareng kana dua tak-takna musolli lil ittibai karena arah-arah turut ke kanjing Nabi palawin akasa mangkalamun ngabalikeun itu musolli awatas sawaya tanapi sarua sejajar atanapi ayeuna sajajar itu aji jatahu jeung roksu aji jatahu ayeuna jeung roksu lam yujjihu mangka teu nyukupan itu in ikas nah itu sujud in ikas masdarina in akasa in ikas kana itu sujud in kana lamun aya etabihi kalawan en kana lamun aya gitu etabihi kalawan musolli non illatun panyakit la yumkinuhu anu teu mungkin ka itu musolli mah sarta na itu illat non as-sujudu sujud illa kadalika angingnya kitu deui seperti itu in ikas ajahu mangka nyukupan itu in ikas ka itu musolli biwat ibadi jabhati kalawan nyimpen sapalihna tarangna musolli bikashpin sarta terbuka aema kaspin tegasna sarta ayana kabuka pain kana mangka lamun aya eta alaiha kana itu jabhah naon hailun anu ngahalangan ka asobatin seperti perban atanapi bebed-bebed lam yasih mangka teu sah itu sujud illa ayakuna aing aya itu hail teh eta li jarohatin kulantaran tatu atanapi kulantaran luka wasyaqo sareng ayana masyakat atanapi berat wasyaqo sareng abot alaihi ka itu musolli naon ijalatuhu ngaleungitkeun itu hail masyaqqatan sadidatan kalawan kamasyakatan anu kacida payasihu maka sah itu sujud wa ma tamulin sareng sarta ayeuna nekan atanapi ngantelkeun sarta ngantelkeun bijabhatihi kalawan tarangna musolli faqat tungkul ala musallahu kana tempat salatna musolli bi ayana lahu surahna ayeuna ngahontal musolli bi ayana lah tuh itu ayanu yana lahu yana tapi tempo biayana lah ada ima yahuan biayana lah sulahna ayana kitu ngahontal musolli sikla roksihi kana beratna mastakana si musolli ilapan bari nyulayaan lil imami ka imam asy-syafi'i wawat ibadi rukbatahi sareng nyimpen sapalihna dua tuurna itu musolli wa badi kafaihi sareng ayana nyimpen beuteungna dua dampal pandanganna musolli minarohati tegesna dampal pandangan wa butunil asabi sareng ayana pirang-pirang jerokna atanapi jerokna pirang-pirang rambut beuteungna pirang sareng ayana beuteungna pirang-pirang rambut wa badi batni asabi qadamaihi sareng kalawan wa bibadi sareng kalawan nyimpan beuteungna pirang-pirang ramukna dua dampal sampeanna musolli dunama salenti perkara ada nu ngalianan madalika kana itu batni alhirbi seperti sisi najari wa atrofil asabi sareng pirang-pirang tungtungna ramo-ramo wa doria sareng ayeuna tonggongna itu asobe walau qotoat jeung lamun potong naon asabi qadamaihi pirang-pirang
ramo-ramona dua dampal sampeana musolli wa qadaro sareng kawasa si musolli alawat isyaiin pikeun nyimpen hiji perkara min batnihima tina beteungna itu qadamae lam yajib mangka teu wajib itu wad'i kama sakoma keterangan iktadohun utus nerapkeun kana emak naon kalamu syaikhaini dauhan dua guru Imam Nawawi Rafi'i wala yajibu sareng teu wajib non at-tahammulu ngantelkeun alaiha kana itu aqdo bal yusanu balik tadi sunatkeun itu tahammul ka kasfi gairir rukbataini saperti ngabukakeun salianti tuur dua wasuna sareng disunatkeun fi sujud dina sujud teh naon wat'u anpin nyimpan irung pangamung bal yutakadu balik tadi kuguhkeun itu wat'u anpin li khabarin sahihin kulantaran aya hadis nu sahih wa min sama sareng tina kulantaran arah-arah itu khabarin sahih ukhtiro mangka dipilih naon wujubuhu wajibna itu wat'u anpin wa yusanu sareng disunatkeun naon wat'ur rukbataini nyimpan dua tuur awalan dina kawitanna mutafarriqataini bari narima pisah-pisah duanana qadra shibrin kalawan kira-kira sajengkal sumaka paihi teras dua dampal pandanganna si jalma hadwa man kibaihi kana melebahan dua tak dua pu ayeuna pundukna atanapi tak-takna si jalma melebahan dua tak-takna si jalma melebahan dua tak-takna si musolli ropian bari ngangkatkeun diroaihi kana dua leungeunna itu atanapi dua asta dua leungeunna itu si musolli anil ardi tina bumi wa nasyiron sareng bari anu ngagelarkeun atanapi kitu anu dicarangkeun asabiyahu kana pirang-pirang ramona si musolli madmun matan tingkahna bari dikumpulkeun deul kiblati ka kiblat summa jabhatihi diatapkeun kana wadu anpin pakaannahu qala summa wadu jabhatihi summa jabhati teras nyimpen tarangna si musolli wa anpihi sareng nyimpen pangamun musolli wa ma'an bari bareng wa tafriqu qadamaihi sareng ayana ngarenggangkeun dua dampal sampean musolli qadra sibrin kalawan kira-kira sajengkal wa nasbuhuma sareng ngancegeunna itu qadamaih muwajahan tingkahna bari bising hareupeun naon asobi huma ma'mul tina isim maf'ul biasana nu boga fa'il kan fi'il aya ma'mul ngaranna teh lamun tina isim naon asobi huma pirang-pirang ramona itu ayana kitu qadamaih lil kiblati ka kiblat wa ibrajuhuma diatapkeun kana wadu anpin pakana qala wasuna ibrajuhuma wa ibrajuhuma sareng disunatkeun ibrajuhuma ayana ngebrehkeun cek guru macin nembongkeun itu qadamae ditembongkeun ditempokkeun min dailihi tina tungtung kaena atanapi tungtungnya tungtung kaena si musolli wa yusanu sareng disunatkeun non fathu ainaihi mukakeun dua matana si musolli halata sujudi dina tingkah sujud kama sakma perkara qala tos ngaduh masa Ibnu Abdissalam Syekh Ibnu Abdissalam wa qarra'u sareng tos netepkeun kana masa Zarkashi Imam Zarkashi wa yukra'u sareng dimakruhkeun naon mukhalafatu tartibi nyulayaan kana tartib al-madhkuri anu tos ditutur wa adamu wad'il anfi sareng dimakruhkeun adamu wad'il anfi henteu nyimpen pangamung wa qaulu subhana rabbiyal a'la sareng disunatkeun naon qaulu subhana rabbiyal a'la maca
lapad subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan kalawan 3 kali fi sujud dina sujud lil ittibai karena arah-arah turut ka kanjeng Nabi wa yajidu sareng nambihan saman jalma maron tos liwat man aya makmum maksurin wa munfaridin nadban bari sunnat Allahumma lakasajadtu kana lapad Allahumma lakasajadtu Allahumma ya Allah laka pikeun Gusti sajatu sujud abdi wabika sareng Gusti amantu iman abdi walaka sareng pikeun Gusti aslamtu pasrah abdi sajada ayeuna tos sujud nur wajhi rarai abdi atanapi jasad abdi lilladzi kadat khalaqahu tos ngademal ladzi kana itu wajhi wasawarahu sareng tos ngabentuk rupa bentuk rupa itu ladzi kana itu ayeuna wajhi wasyaqo sareng tos nyigar atanapi muka itu ayeuna kitu ladzi samahu kana pangupingna itu wajhi wa basarahu sareng paningal wajhi bihaulihi kalawan upayana itu ladzi dari teh Allah wa kuati sareng kakuatan ladzi tabaraka ma berkasa Allah Gusti Allah ahsanul khaliqina nyaeta ayeuna ari Allah teh eta ahsanul khaliqin bisa jadi khobar tina mubtada dibuang ae huwa ahsanul khaliqin ahsanul khaliqin ari Allah teh ya iku mencai jaman ya iku ari Allah teh eta ahsanul khaliqin anu pang sae-saena dat anu ngadamel wa yusanu sareng disunatkeun non iktsaru doa nyeurkeun doa pina sujud wa mimma sareng eta tina sapalihna doa waroda nutus kawarid itu ma pina sujud Allahumma ari lapad Allahumma inni Allahumma ya Allah ini sayyiduna abdi ta'udu nyangkun pangraksa abdi biridoka kalawan kariduan Gusti min suhtika tina bebendu Gusti wa bi mu'afatika sareng ayeuna kalawan pangampura Gusti min ukubatika tina panyiksa Gusti wa udubika sareng nyukeun para abdi ka Gusti min ka ti Gusti la uksi teu tiasa ngitung abdi sanaan kana pangalam alaika ka Gusti anta tegasna Gusti kama asnaita seperti ngalam seperti ngalam Gusti ala nafsika kana zat Gusti Allahumma ya Allah ikfil dia ngampunten Gusti li ka abdi dan bi tina dosa abdi kullahu tegasna sakabehna itu danbi dikahu tegasna ayeuna alit-alitna itu danbi wajillahu sareng ayeuna gede-gedena itu danbi wa awalahu awalna danbi wa akhirahu akhirna danbi wa alaniyatahu sareng tembongna danbi wasirahu sareng samarna danbi kala ngadawuh Imam Nawawi fir Raudhati na kitab Ar-Raudhah tatwir sujudi ari manjangkeun sujud eta afdalu langkung utami min tatwir ruku'i tinimbang manjangkeun ruku. Bismillahirrahmanirrahim wasabi'uha sujudun marratain. Nomor katujuna tina pirang-pirang rukun salat teh nyaeta sujud dua kali eta mangrupakeun rukun salat. Nah, bat ayeuna kudu sujud emang ayeuna na Quran na hadis cek ijma para imam rukun salat katujuh nyaeta sujud. Malahan dibulak-balik cina sujud mah duna gairi. Sujud kan dua kali sujud mah. Ruku sakali, itidal sakali. Kok sujud dua kali kuriro duna gairi nu lain mah teu li annahu ablagu fit tawadu supaya lebih abah nuduhkeun kana ketawaduan urang ka Allah. Yang deui cenah sabab ketika zaman salat cengkat naon ayeuna naik terus cengkat terus ruku terus sujud terus ayeuna kitu migawe puncak ngahid mah tak ketika orang segitu
urang ibadah tek ngahid mah mangka eta jalma teh mun geus ngahid mah bakal diidinan diuk cenah matak diuk deui nu kadua diuk nu kadua mah sebagai bentuk syukur. Di mana ayeuna sujud 2 kali teh kulla rakaatin setiap rakaat ngan ala beri mahmulin sujudna lain kana perkara anu keur dibawa. Jadi sunat naon ayeuna kesyaratna sujud teh ulah kana ayeuna perkara anu dibawa ku urang ulah gitu ngilu gerak jeung urang gitu. Jadi ulah kana perkara anu keur dibawa ku urang samping lendang sorban buahna teh kudu kanu lain anu dibawa ku urang we wa in taharaka biharokati sasanajan eta nu dibawa teh ngilu gerak ku gerakna urang. Jadi sujud mah kudu kana goer mahmul anu teu dibawa intina mah. Sok sanajan eta nu teu dibawa ngilu gerak kusabab gerakna urang teu nanaon. Tapi ketika eta perkara dibawa ku urang ngilu gerak jeung urang ta eta nu masalah. Dicontohan ku musonif walau nahwa sarir. Umpamana cenah urang ayeuna sujud naranjang salat naranjang doana teh cenah. Anu mana eta si ranjang teh ngilu gerak ku gerakna urang eta teu nanaon sabab teu kaasup mahmul. Daranjang mah teu dibawa ditinca ku urang. Adapun ayeuna ranjangna reot pas ketika urang ayeuna salat ngek-ngekan sujud ngilu ngemplat bae da lain ayeuna laisa bimahmulin teu nanaon da eta mah goer mahmul matak pala yabdur sujud aleh teu nanaon urang sujud luhureun ranjang sok sanajan ranjangna ngilu gerak ku gerakna urang da goer mahmul nu ulah mah anu mahmul. Kama ida sajadah lama mulin seperti ayeuna sujud si jalma teh kana perkara anu dibawa lam yataharok biharokatihi anu teu ngilu gerak jeung ayeuna gerakna urang eta sarua teu nanaon. Urang ayeuna sujud cek tadi kudu kana goer mahmul anu teu dibawa ku urang sasanajan eta anu teu dibawa ngilu gerak teu nanaon atanapi sajadah ala mahmulin dibawa mah dibawa ku urang ngan teu ngilu gerak cenah naon seperti naon katorpin min ridaihi tawil tungtung solenang nu panjang urang pas salat make sorenang kuatkan gebakna gebai panjang pas sujud teh urang teh sujud kana ayeuna eta solendang tapi solendang panjang ye lamun gerak teu ngilu gerak bakat ku panjang nu handapna teh eta teu nanaon. Mahmul iya mahmul pancen cek tadi ulah kudu ulah sote anu ngilu gerak hari ketika teu ngilu gerak mah nu dibawana solendang panjang buahna teh teu nanaon. Sebab di hukuman fi hukmil munfasil hukuman pisah tingilu pan tingilu gerak teh ya sama bisa tingilu gerak berarti beda gitu teu karekan urang.
Wa kharaja biqauli ala ghairi mahmul dikajabakeun cek tadi kan ayeuna kitu sujud teh kudu ala ghair mahmul kudu kana tempat anu kana perkara anu teu di bawah urang tadi kajabakeun naon lahu ma lawas sajada ala mahmul ya taharaku bi harokatihi kumaha lamun ayeuna kitu urang salat justru urang teh salat kana perkara anu ngilu gerak jeung gerakna urang atorpin min amamati seperti tungtung sorbanna kaperangan teu panjang-panjang teuing urang ayeuna cengkat ka ditu ka dieu ngilu gerak si sorban teh beda nu tadi rida mapan panjang bohna terus urang ayeuna pas sujud teh kana sorban urang tah eta mah palaya siu pisan nah sebab urang sujud kana mahmul nu dibawa ku urang ngilu gerak carita soledang tadi mah panjangnya ge aya di bawah urang tapi teu ngilu gerak jadi teu beunang ayeuna urang sujud kana perkara nu dibawa ku urang sekaligus eta perkara teh ngilu gerak jeung urang sabab li annahu kal juz'i minhu sebab seolah-olah satu bagian jeung urang eta si sorban teh gitu teu meunang atuh mun ayeuna sujud ka urang-urang keneh wa kullu ma kana kadzalik darra setiap perkara anu mana eta perkara teh eta kadzalik seperti itu kal juz'i minhu bagian tina itu darra bahaya eta we pelanggaran setiap perkara anu eta perkara teh kaasupkeun bagian urang cirina ngilu gerak jeung urang darra bahaya erek sorban kah erek baju kah erek samping kah teh kopeah kah ketika ngilu gerak ku gerakna urang eta teu beunang dipake tempat sujud Pain sajada alaih batalat as-sholatu tah ketika salatna kana mahmul anu ngilu gerak jadi mahmul di dieu lamun dipanjangan logatna alih kana itu mahmul ya taharoku biharokati bisi salah aya ieu mati guru mah mahmulun ya taharoku biharokati cenah batalat sholatu batal salatna gitu. Tapi dikaidan keneh eta oge itulah pikih inta amada hiji lamun ngaja-aja geus puguh urang teh lamun salat kana mahmul nu ngilu gerak jeung urang batal urang make sorban kuruk aya da hareupeun disujudan ku urang batal kitu pan urang ngaji wali matahrimahu apal kana ayeuna haramna gitu nyata cina urang mah jalma balat sugan teu batal cina kitu teh waila lamun teu ngahaja mah tidak ada unsur kesengajaan bari teu apal hukumna sugan teh meunang kitu teh kumaha tuh teu ari batal mah ngan ada as-sujuda balikan deui eta si jalma teh as-sujuda enak kana sujud wayahna we berarti bisa sujud 3 kali tah itu kali tengah aja mungkin tengah aja bohna ieu mah posisinya juga urang meureun ieu pas kitu teu meunang ieu teh geus naik deui turun deui kan urang juga namanya 3 kali sujudna hebat cenah salatna we sujudna 3 kali aing loba dosa gitu Waya siwa layat digerihi menang sa sujud kana leungeun batur. Urang sujud pas sujud aya leungeun batur anu keur ayeuna kikituan tah bohna teh keur diuk. Sujudan ada ngahalangan ku urang teu nanaon. Nah, dalin urang tah jeung lain mahmul itu. Kasuk bae mahmul tadi bawa.
sabab goer mahmu eta mah leungeun batur teu dibawa ku urang atanapi ala nahwi mandilin biadi urang sujud kana ayeuna kitu sarung tangan nu aya dina leungeun urang leungeunna ayeuna kitu si musoli kala biadi kumaha ya wujudna euy ala mandilin sapu tangan mandil ing dalam musoli urang make sarung tangan terus sujudnya kanu sarung tangan eta cenah teu naon sah nah li annahu fi hukmil munfasal sabab di hukuman sarung tangan mah munfasal terpisah sapu tangan sapu tangan urang ayeuna kitu sujud kana sapu tangan eta fi hukmil munfasal nya jadi sapu tangan ieu mah leungeun ieu mah pan kain biadi karena ayeuna sapu tanganna leungeun urang eta ayeuna sah eta cekna sarana kela ay wa yasil sujud ala nahwi mandilin sah sujud kana sapu tanganna kainin biadi nu ayana leungeun wa fil bujairimi mana suhuna kitab bujairimi mah cenah aya teks anu bahasana kieu cenah qala ain sin sawaun robatohu biadi amla eta mah rek ditalian ku manehna atawa henteu si sapu tangan teh bisa kaasup sarung tangan ge lakin qala ba'du masyaihina tetapi cek ayeuna sebagian guru kami annarito yaduru cenah lamun ditalikeun ku sorangan mah cenah eta bahaya cenah nah sabab li annahu asyadu ittisolan min wat insyali sabab mandil mah sarung tangan leuwih ayeuna ittisol tinimbang wat insyalihi nuna syal ala katitihi tina ayeuna kitu walikatna sama paling dikongkorongkeun kan sama teu nepikeun kan nyekek teuing tapi lamun sarung tangan pan ngabeungkeut pisan kana leungeun cenah matak lamun robtu mah ya duru cenah ditalikeun beda deui mun carita balikeun sapu tangan tawa sarung tanganna dicepeng bohana teh beda deui carita kitu tapi wa tamada syaihuna hafa al awal guru kami mah Ibnu Hafa apa teh saya teteganana kan awal cenah anggar tadi teh berarti teu naon sah sujud kana sapu tangan wa ayeuna leungeun kitu li annahu wa in robatahu biadi sok sanajan ayeuna ditalikeun ku leungeunna sorangan elatna ye kitu matak derekeun sah naon sababna urang sujud kana sapu tangan atanapi kana sarung tangan nu ku urang dipake beuteut batal sabab ye cek guru urang cenah sok sanajan ditalikeun ku urang cenah biadi kana leungeun urang ku sorangan layu rodu bihi dawam damal ayeuna teu dimaksud terus-terusan kal malbus seperti anu dipake pakaian mah dipake bakal terus-terus dipake kan sapu tangan mah kan mungkin moal terus-terusan jarang jelema bisa sapu tangan we terus ari baju mah calana pasti jelema mah katungtung keluar imah di baju di calana jadi sapu tangan mah henteu dawam kulantaran teu dawam teu dawam kitu matak teu nanaon cenah teruskeun ka wa haraja bi kaunihi biadi dikajabakeun ku ayana sinu soli teh biadi naleungeunna teh naon ma idza kana alama amamati mun ayeuna
eta si nyusali teh ala amamati kana sorbana aw ala unuki atanapi kana punukna fa innahu yaduru eta mah darat naon asujudu aleh sujud kana itu sapu tangan. Jadi lamun sapu tangan sarung tangan dipake naleungeun teu naon, tapi lamun sarung tangan dikongkorongkeun kana punuk atanapi ayeuna disorbankeun cenah kana sorbankeun ditalikeun bohna teh eta mah cenah ya duru sujud aleh bahaya sujud. Nah jadi ngilu gerak teh kayak itu gitu. Kama pinaya wanusuha wa yasiu sujud ala nahwi audin aw mindilin sah sujud kana umpamana ayeuna kai atanapi ayeuna kitu sarung tangan. Urang sujud kana kai geus puguh tama mun pasol atanapi mandilin biadi sarung tangan nu aya leungeun cenah sakumaha kitab majmu eta Wayu farokuma maro ayat torpu kami aw amamatihi jeung yu fariku jeung ayeuna misahan wayu faroku dipisahkeun naon mah perkara maro mara ayat torpu kami aw amati tungtung baju tungtung sorban bi anati sholat siabi saestuna antelna baju bihi kalawan itu ayeuna ma eta nisbatuha ilaih aksaru nisbatna siap ilaih kana torput eta aksaru leuwih loba. Jadi lamun ketika di kana tadi teh kana kok dikongkorongkeun di kana ayeuna tungtung sorbankeun jadi nisbatuha ilaihi aksar nisbatna ayeuna kitu si baju teh kalian kita tuh biana tisola siabihi nisbatuha ilaihi aksar sebab cenah lamun masalah tadi baju batal mah kok cenah tadi kan pira sujud kana tungtung sorban bauna teh tungtung baju bae kok batal ari nu eta sapu tangan teu sabab cenah ittisolna si baju cenah nisbatna leuwih loba istiqrariha wa tuli mudatiha sabab istiqrar tetep jeung tuli mudatiha langgeng kan baju mah terus dipake kurang tetep dipake kurang terus-terusan gitu bihilapi ada beda jeung sarung tangan gitu jadi bedana jadi seterusnya cenah bihilapi mah piadi fainu kalmun pasil jadi lamun aya nu naleungeun mah sifatna mun pasil terpisah sementara ketika sementara teu dihukuman ayeuna kitu hukuman ayeuna lian gitu. Sarung tangan sapu tangan lianau fi hukmil munfasil sabab di hukuman munfasil mandiri lianau fi hukmil munfasil sabab ayeuna kitu di hukuman sah sujud kana sapu tangan sabab di hukuman munfasil terpisah cek tadi teh teu dawa make sapu tangan mah sarung tangan mah sementara walau sajada lamun aya jalma sujud kana hiji perkara terus eta perkara teh rapat kana tarangna urang salat pas salat aya daun bohna teh terus napel si daun teh kana tarang kumaha teh salatna soha sah urang ayeuna sujud kana hiji perkara ketika urang cengkat eta perkara ngilu kana tarang urang sah ngan wa wajaba izalatuhu lisujani wayahna kana sujud kadua mah eta si daun kudu dihalingkeun ketika teu dihalingkeun batal salatna termasuk naon cenah termasuk tanung sami kitu sakira-kira nyegah ayeuna tarang urang kana tempat sujud eta ayeuna kitu
pertama henteu batal sah ngan wayahna pas kadua kudu dihalingkeun gitu. Maka lamun ayeuna pa ilam yuzilhu lam yasi mun teu dihalingkeun teu sah salatna teu sah sujudna. Terus deui sujud teh matan kisin kudu jungkir. Kumaha maksudna ayeuna jungkir teh in ikas teh biantar tapi ajijata bujur urang dikaluhurkeun jeung ayeuna anu sadeukeuteunnana ngaluhuran naon alaro sih ayeuna tibatan sirah bujur kudu leuwih luhur tinimbang sirah carana ngaranna in ikas jungkir bujur leuwih luhur tinimbang sirah tinimbang ayeuna tak kitu ti kanjeungna ittibana cara sujud teh. Malahan ceukna sarahna mah walau lam yatamakkan minhu illa biwadina wisada. Mun mah teu mungkin nu salat teh jungkir teh nyata urang teu bisa cenah jungkir teh. Bisa-bisa teh lamun ditunaan bantal we cenah. Ting hareuras awakna ting kumaha. Ting kudu dibeungbeuratan cenah. Wajib cenah. Wajib eta nu wisadah nu naan bantal teh. In hasala minul tankismun supaya bisa hasil jungkir. Wa ila lamun teu in hasala sunnah disunatkeun gitu. Diganjal meureunnya. Walaya we antara pianos. Jadi ngaluhuran sirah jeung dua tak. Kumaha mun ngaluhuran leungeun kitu. Sabenerna mah teu disyaratkeun cenah ngaluhuran leungeun mah. Disyaratkeun teh si ayeuna kitu ngaluhuran sirah jeung tak si bujur teh kitu. Sabab cenah cekna kitab Tuhfah dua leungeun eta bagian tina ali luhur, pan leungeun di luhur. Sakumaha dikanyahokeun cenah. Dina batasan handap pan di awak urang aya luhur aya handap. Eta kulantaran aya luhur aya handap, payajibu raf'uha alal yadain aidon. Kulantaran leungeun aya di luhur atuh kitu. Si bujur kudu leuwih luhur oge tinimbang dua leungeun pangarang jungkir. Aya jungkir mah nu luhur jadi di handap, nu handap jadi di luhur. Nu luhur di antarana ayeuna kitu tak jeung sirah. Sagedegeuna leungeun. Asal leungeun teu kudu kan disakopet awunkeun we cenah kitab majmu' kitab Tuhfah. Salua cenah kudu ngaluhuran sirah tak jeung dua leungeun. Kumaha mun dibalikeun palawin akasa mangka lamun ayeuna kitu ngabalikeun si jalma dibalikeun ieu mah. Cek tadi ayeuna sirah non birit kudu bujur kudu leuwih luhur tinimbang sirah jeung ayeuna dua tak. Sabalikna ieu mah justru ayeuna luhuran sirah jeung ayeuna kitu dua tak tinimbang bujur. Lam yuci teu cukup. Lain ge sojon gitu meureun. Naon rek lari maraton meureun. Jadi teu cukup tina jungkirna secara qat'an pasti. Kumaha lamun musawah aku rata sejajar antara bujur tak jeung sirah. Jiga pas ayeuna urang rek sprint lari. Ta eta mah ayeuna cekal asoh gitu. Teu cukupnya. Diihtilafkeun. Qala Jamal Ramli cek sarana cenah. Ngaji usah Jamal Ramli naamnya cenah kitu kudu jungkir. Law kana pisapinatin mun aya zaman parahu. Katakanlah orang keur belayar na parahu na kapal. Walam yatamakan min irtifai dalik teu mungkin eta jalma teh
minirti panyidalika tina ngaluhurkeunna itu sujud teh urang kudu sujud kudu jungkir teh kudu bujur leuwih luhur tinimbang tak jeung sirah teh teu mungkin limai liha kulantaran condongna sapina nya tah atuh cenah sapina mah teu daek cicing mengkol komo keur ngebut mah bohna teh urang keur salat kumaha tuh kayan urang keur salat sedengkeun ieu bulak-belok teh gitu soalnya kan lamun belok gitu hese gitu warna teh bisa-bisa ngejebur ngedebut sholat ala hasabi halin geus salat tergantung ayeuna posisina pae posisi ngeunah-ngeunah kumaha we sabisana we ngan wa wajabat alaihi lihadah eta salat wayahna kudu dibalikan deui lina droti lantaran langkakna itu mailiha mun pas bertepatan urang sujud teh pas belok ya bari jeung belok rata tapi teu daek cicing bok intina hese we kitu urang ayeuna sujud ngaluhurkeun bujur tinimbang sirah jeung eta teh geus sabisana we kumaha cenah salatna ge balikan deui Naam nya cenah kitu tapi in kana bihi illatun la yumkinuhu in kana lamun aya lahu in kana bihi illatun tapi lamun aya panyakit mah panyakit anu teu mungkin ku eta panyakit teh urang sujud cek tadi sujud teh kudu ayeuna bujur leuwih luhur tinimbang sirah jeung dua tak nya tah cenah aduh mun disujudkeun teh sarek paeh lieur bohna teh kumaha tuh ajahu nyukupan ayeuna kitu itu in ikas ka itu ayeuna jalma geus bisana kumaha gitu. Cek tadi kan teu cukup gitu ketika ayeuna kitu sujud sakuduna bujur leuwih luhur tinimbang tak sirah ataupun ngakuran kan teu cukup sejajar tapi lamun posisi urang bohna teh boga panyakit lintang ti ayeuna bisana teh ku cara ayeuna kitu nu bisa eta teu bisa jungkir eta teu naon nggak ada pork merenya juga nanti tiarap cukup dan asal illatun boga penyakit jeung teu kudu dibalikan deui sok sanajan cager sanggeus salat geus salat geus beres sunah cager kumaha nu kamari teu kudu geus tapi kudu aya masyaqqatun syadidah gitu gering anu tipun parah nu kacida nu meungeusan gitu. Kumaha sujud teh biwat ijabhatihi di samping cek tadi ayeuna kitu kudu jungkir bujur leuwih luhur tinimbang tak jeung sirah biwat ijabhatihi nyimpen ayeuna tarang urang gitu biwat ba'di ijabhatihi jadi sapalihna gitu surahna teh mun urang rek sujud teh jungkirnya antelkeun tarang dikaspin tarangna bari dibukakeun ulah nu halangan gitu. Karena tempat sujud. Kitu carana sujud pada apa? Bujur leuwih luhur tinimbang tatak jeung sirah tarang antelkeun kana tempat sujud bari ulah aya nu ngahalangan. Cek nasarahna ada yang menarik qala Ibnu Arabi. Ibnu Arabi cenah kieu.
Lama ja'alallahu lanal ardo kalawaktos Gusti Allah ngadamel keur urang sadaya teh al ardo bumi taneuh teh dijieun keur urang keur tincekeun dalulan tunduk ku Allah teh si taneuh teh tundukkeun ka urang mata bisa ditujukan ku urang. Namsi pi manakibiha nu mana urang sadaya teh leumpang tina ayeuna tonggong-tonggongna atau napi tina jalana eta ardu ngapa ditincekan pahiyatah ta akdamina eta si ardu teh hanapeun dampal sampean urang natauha urang nincekan karena eta ardu tiap poe wahwa goyatu dilah wahwa itu natauha teh eta goyatu dilah puncak kehinaan si taneuh teh atuh hina tiap poe cenah ditincekan ku urang alaman dunya can ku sasatoa nya amaronallahu Allah miwarang ka urang sadayana anna doa asrofa ma indana urang sadayana nunda nupang mulyana perkara nu aya di urang wahwa alwaju nya eta beungeut cek Gusti Allah ya manusia sia kulantaran maneh tiap poe nincekan taneuh kitu tah si taneuh teh ngarasa terhinakan cenah ku maraneh teh euy wayahna cenah ayeuna mah anggota awak maneh nu paling mulia eta beungeut cenah ta tuna na taneuh cenah wa an numarrigohu jeung aya nu mulak-malik anjeun kana eta waju alaiha ana itu ardu wayahna cenah ta bolak-balik 2 kali mah sapoe salat 5 kali mun sabaraha kali tah sujud jabron lin kisariha keur nambalan pecahna atanapi nyerina nalangsana itu ardu ubaran cenah watir si taneuh teh kumaneh tiap poe ditincekan kali-kali memulyakeun maneh nu hina cenah beungeut maneh cenah ayeuna mah kana taneuhkeun sakala teh biwat isyarif alaiha ku cara nunda nu paling nu mulya teh beungeut alaiha kana eta adu Allah diwawajun eta beungeut abdi tah kulantaran geus seimbang kan panjabaro kasruha kata mala non kasruha nalangsana ayeuna raheut hatena eta si ardu walida kanal abu akroba fi halati sujud min sari awali salat mata cenah aya seorang hamba teh eta pang leuwih deukeut-deukeutna jeung Allah teh nyaeta nalika sujud tinimbang ayeuna posisi salat nu lainna naon sababna sujud pang abdolna pang deukeut-deukeutna ketika jeung Allah sabab keur sujud anggota awak urang nu paling mulyana beungeut dikahanapkeun kana taneuhkeun nu sok urang ditincekan kitu begini tawadu non handap asana urang daripada urang teh katampo sujudna tambah deui di samping urang ayeuna kitu jungkir bujur leuwih luhur tinimbang sirah terus deui ayeuna deui antalkeun si tarang teh dibukakeun ulah aya nu halangan tambah deui mana mah tamudin kaspin bukakeun kumaha lamun aya halang pacek bieu pas urang ayeuna kitu nu natarang teh kapat sembilan teh ulah aya halang kumaha mun aya halang seperti asobah bebet-bebet perban buahna teh lam yasih teu sah urang ayeuna kitu salat natarang urang aya ayeuna perban buahna teh teu sah kecuali lamun eta si perban teh keur nutupan luka anu mana eta luka teh masyaqqatan syadidatan parah lamun teu diperbanan teu ditensoplasan ieu bohna teh bahaya cek dokter teh wayahna kudu diperban ataupun dibagudet oge dibagudet kumaha tu urang salat bae aya nu halangan ge da aya alasan aya elat
Tapi lamun eueuh alesan mah an saukur gegeringan tempelan na tarang. Terus ya salat kana eta perban batal teu sah sama satu saya teu sah salatna. Abab rukun. Naon sababna ayeuna kitu waktu biro kaspul jabaduna bakiatil ado tilap itibar mukakeun tarang duna bakiatil ado henteu nu lainna. Nah cina pas ayeuna kitu tarang anu kudu terbuka teh anu nu lain mah henteu sabab lisu latiha gampangna eta kaspu pihana jabah dawuh deui cenah anu paling gampang tarang cenah pan eta pas sujud mah tarang. Coba nu lainna cenah. Mun ayeuna carita tuur atanapi tungtung ayeuna kitu ramal suku atanapi leungeun hese. Jeung deui supaya hasil pamaksudan sujud nyaeta goyatut tawadu puncak ketawaduan nyaeta ketika anggota paling mulia nu urang di mulia nyaeta beungeut di kana taneuhkeun sok urang ditencekan tak kudu mukakeun tarang tak kudu tarang. Jadi lamun aya elat panyakit anu masyaqqah syadidah teh cek Syekh Bujairi mimah batasanana cenah wa haru dobtuha pertela nonobtuha pelenggarana itu masyaqqah syadidah teh bima yubihu tarkal qiyam ku perkara nu eta perkara teh ngameunangkeun teu nangtung geus teu bisa nangtung bakat kuripu bohna teh berarti kan parah buana teh parah kacida eta cenah patokan masyaqqah syadidah ari lieur sutar setik mah berarti nya wayahna we gitu. Sasanean teh manakeun kana tayamum tapi nya cari cek abi mah nya balikeun deui ka adat teh masyaqqah syadidah sakirana urang ripu masyarakat lamun ayeuna teu diperban tapi ieu mah teu naon geus kana eta kudu hese-hese ayeuna dibuka deket kena kebol gitu urut luka urut katarok teh atana pina payasiu mangkasah eta sujud jadi sah sujud urang kana aya hail asalkeun aya alasan anu dibenarkeun ku syara gitu. Ketika alasan anu dibenarkeun ku syarat eta teu sah. Wa ma'ata mulin jeung di sujud teh di samping cek tadi kudu halang bari tahamu kudu antel kudu neken si tarangna teh kana tempat salatna teh. Jadi surahna si beberatna tarang teh ayeuna kitu kana tempat sujud teh lamun sakira-kira cenah aya kapas legok kapasna eta mun aya kapas urang tarang di kadinyakeun legok tah sakitu we tahamul teh teu kudu tarik teuing kuat ka harideung jiga Wahabi teu kudu komo digesrek-gesrek sorangan mah yang disebut ahli sujud min asari sujud da kanjeng ge da aya riwayatna hideung tarang padahal di akhirat teh min asari sujud teh lain di dunia muhajjalina min asari sujud teh ini orang ditandaan mereka tempo ahli sujud wah pencitraan sabab cek ayana pidaw kanjeng hadis ida sajajta pamakin jabhataka minal adli walatan kurnakro di mana-mana anjeun sujud kudu netepkeun anjeun kana tarang anjeun tina taneuh walatan kurnakron jeung ulah macokan anjeun kalawan seperti macokana hayam
dina harti teu tumanina jadi kudu aya antal cicing euy cengkak ulah juga papatong nisan cek olatan kuna kok hilapan lil imam nyulayaan jeung imam ayeuna Asy-Syafi'i. Ieu logat lil imam hiji guru ka Imam Nawawi. Lil imam hiji guru ka Imam Haromain. Ayeuna sorangan lil imam ka Imam Syafi'i beunah. Nah, da cek Imam Syafi'i mah hiji sujud kudu napal kudu napal. Teu meunang kaduana teu cukup ngan syukur ayeuna kitu antal anu meungeusan. Ku tamu teh mun sakina aya kapas kalinyakeun legok jeung deui ulah aya halang gitu. Tak Imam Syafi'i we. Kaharti kana Imam Nawawi ge teh nyumpuk kana sarah padahal lain Imam Nawawi tah menerangkeun nu lainna sarahna. Kok cenah beda atuh bah teu naon lah dasar ilmu. Ai al-qail bi adami wujubi tahammul cenah. Henteu ayeuna wajib tahammul. Sebaliknya ayeuna teu wajib ayeuna tahammul, wajib ayeuna ngantelan. Ya baru teu sari rodi tuh. Oh, teu wajib berarti sunat berarti. Terus deui ayeuna wat ubadi rukbataihi nyimpen sapalina rukbataihi dua tuurna. Sabab cekna hadis umir tu an asjuda ala sabati aqdo meureun mah aqdo deui. Al jabha tarang dua leungeun dua tuur jeung ayeuna tungtung dua dampal sampean. Cekna kitab Fathul Jawad cenah ieu cirian tah. Qala fi Fathul Jawad waktu pia biba dikulin dialap cukup sujud naon biba dikulin ku sebagian saban-saban sae kitu kudu kabeh tarang asal antal leungeun termasuk talamun urang sujud tung suku ramo asal antal teh kudu kabeh teu kudu jeung cingirna cek pabesena biba dikulin sok sanos wae kuriha cenah sesanajan dimakruhkeun itu iktifa tu pihak teh lisidki ismi sujud bihi kulantaran benerna ngaran sujud bihi ku eta ba'di da urang sujud cek paribasana ayeuna ku tarang asal antal teu kabeh tarang ge pan anger rek katepana teh sujud pan sidki ismi sujud disebutna teh karena si itu akan sujud gitu geus sebut cenah teu kudu. Terus deui ayeuna wa badi batni kafaihi di samping ayeuna cek tadi teh ayeuna teh tuh dua tur jadi ieu teh sunatna teh pas turun teh turun ka handap kitu tur heula tur terus geus tur batni kafe dua dampal leungeun nyata talapak leungeun jeung talapak ramo sujud turun ka handap terus leungeun hebatna kitu sunatna teh geus ayeuna eta batni asobi kodame kakara beuteungna ramo-ramo dua dampal suku terus ya eta nanti lepkeun biasana mah sok bari langsung urang mah teu naon kitu duna ma'dalik teu kudu cenah nu lainna mah seperti sisina bae teu kudu cek tadi oge bade keulin teu naon atropi wa atropil asobi jeung tungtung ramo kitu ba di bahasana ge ba di batni asobe lain kabeh tapi badi mah sebagian hiji oge mewakili teu naon bohna kitu teh nu pas nu ramo na we tungtung ramo suku teh
cenah naon da mau mewakili da cek dia oge sisi nama teu kudu atrofil asobe tungtung ramo-ramo kabeh teu kudu dori hima tonggongna komo gitu. Nyata cina urang merek kumaha cina rek nilapkeun eta teh saparannya ka kiblat teh teu bogaan ramo-ramo suku teh buntung gitu. Kumaha tuh berarti teu wajib gitu. Teu kudu bae dek kumaha dieukeun ada ari eueuh mah gitu. Paling ge manehna membeureun geus kahandapkeun kitu. Dek ditilapkeun mana da eueuh. Jadi namun bahasa kitab nihaya mah lamun aya hiji perkara hese tina ieu anggota sakotol pardu bin nisbat ilaih gugur kaparduan tuur cina tuur eueuh teu kudu riweuh geus berarti teu kudu make tuur nya geuna hadisna kudu 7 anggota ramo-ramo leungeun cina geus teu kudu bae gulantungan we kencang we ada eueuh teu kumaha alatna eueuh sakumaha ayeuna nawahan ayeuna Syaikhain Nawawi Rafi wala yajibu at-tahammulu teu wajib ayeuna ngantelkeun alaiha kana itu aqdo bal yusan balik tadi disunatkeun maksudna aya ala hadil ado gila nya salian tarang mah mun tarang kan kudu tahammul kudu aya antol anu aya penekanan seperti mun aya cek tadi teh kapas legok ulah saukur ngangkang gitu cek paribasa kumaha anggota nu lain teu wajib teu tahammul gitu tapi sunat mana kitab Tuhfah sunat mulai dengan orang sujud sok aya geuning sujud kuat kan nilap sukuna kuat ka nilap gitu teu wajib tahammul paling sunat bae sunat kuat ka nyeri geus salat nyeri ari ribu nya sayeuna we itu kudu wajib paling sunat tekankeun leungeun abi sangeuna-heuna tapi bihilapil jabah tarang mah berbeda li anha al maksudul aqdam maksud teragung tina sujud emang tarang ngaran sujud mah hubunganna jeung tarang dikahanapkeun tak kudu aya ulah ngangkang gitu. Seperti ayeuna ngabukakeun salianti ayeuna 2 tuur pan eta sunat ngabukakeun salian 2 tuur 2 tuur mah ulah makruh bisa-bisa ayeuna ka aurat modelkeun suku pan modelkeun ke leungeun gitu sunat kaspukeun ulah dirapatkeun disunatkeun dina sujud teh ayeuna tambah deui naon watu anpin guna irung maksudna teh kana tempat sujudna sarua tarang irung ulah anu ngahalangan kana tempat sujud malahan cenah bal yuta'akadu dikukuhkeun gitu malahan itrob intiqal justru cek urang justru dikukuhkeun sabab aya hadis cenah dalil disunatkeun nyimpen ayeuna pangamun. Di hadis diriwayatkeun ka Abu Dawud cenah. Aduh Syekh Khatib Syarbini di kitab Mughni. Wa inna ma lam yajib buat wal anfi kal jabah. Nah sababna ari nu natarama tadi wajib kan. Da sujud teh ari irung bat sunat. Nah ngantelkeun irung kana pangsujudan bet teu wajib jika tarang bet sunat. Sedengkeun cekna hadis cenah umirtu an asjuda ala sab'ati a'dom. A'dom bener. Kaulah di orang sujud teh kana 7 ayeuna anggota nu agung. Dhahiruhu dahirna hadis mah cenah eta alujud wajib. Lil ahbari sahiha. Emang hadis mah cenah wajib.
Jadi wajibna sujud teh kudu ayeuna kana 7 anggota teh kitu. Ngan kitu al-muqtasirati ala jabha. Nu diringkeskeun kana tarang. Jadi tarang mah ayeuna sunnat kitu. Qalu cek ulama wa tuhmalu ahbarul anfi alal nadbi. Diarahkeun hadis-hadis tentang irung mah ala nabi kana sunnah. Cek ada bahasana ge tadi 7 mah ke tutu kasupkeun kan teh jabhah yadain rukbatain atroful qadamain daya irung tak irung mah aya kitu hadis khusus gitu eta sunat mah wa min sama tak kulantaran ayeuna kitu aya hadis anu sahih uhtira ujubuhu malahan aya ulama nu ngawajibkeun kitu aya badul ulama nu ngawajibkeun jeung irungna kitu tapi cek di dieu mah sunat mana irung lain wajib rek teu napal kana eta kitu naon cek paribasana wa yusannu wa urukbatain disunatkeun ayeuna nyimpen 2 tuur awalan kawitana tuur heula rek sujud teh memeh 2 leungeun memeh tarang teh sunatna tuur heula kitu mutafariqatain pertama kalina 2 tuur kana bari tuurna ayeuna mutafariqatain direnggangkeun dipisahkeun qadra sibrin kira-kira sajengkal eta ayeuna ukuran anu pertengahan maksudna dina arti ulah rapet teuing ulah lebar teuing pas tuur ka handap teh tapi eta keur jalma nu salat salianti salat nu taranya lamun jalma nu salat taranya suku dirapet-rapetkeun sajengkal sanggeus 2 tuur suma kape 2 dampal leungeun tuur heula terus 2 leungeun kumaha eta leungeun posisina hadwa man kibae melebahan ayeuna 2 tak tak jadi truk ulah hareup teuing ulah tukang teuing ieu tak posisina tet Rofian diroeh bari ngangkatkeun 2 leungeun ieu leungeun asta diroeh dina hati ulah dikiekeun jiga anjing atawa nepi jiga awewe lalaki mah kitukeun Rofian angkat anu adi tina tanu ulah jiga anjing wa nasiron asabi ahmad dumatanul kiblat jeung deui ngagelarkeun ramo-ramo digelarkeun ulah dikobat ulah dikepeulkeun madmumatan kiblat dikumpulkeun ka kiblat lamun ayeuna bahasa kitab Bidayatul Hidayah mah sangeunahna teu dikepeulkeun teu direnggangkeun tapi ayeuna mu'tadilan nu meujeunna kumaha sabawana urang mun ngeunah kumaha kieu biasa kieu sakieu ngeunahna teh kitu eta leungeunna kitu sanggeus ayeuna kitu tuur terus ayeuna 2 leungeun terus jabhatihi terus tarangna kakara wanpi kakara irung barengkeun cenah tarang jeung irung teh sunat wa tafriqu qadamai jeung ayeuna ngarenggangkeun 2 ayeuna dampal sampean ulah dirapetkeun di suku ge lalaki mah biasa kitu renggangkeun kumaha ukuranna sarua sajengkal teh ukuran nu pertengahan nya mun jalma leuwih gede meureun leuwih jigana teh ti sajengkal mah bae meujeunna we terus deui ngancegeun eta ayeuna qadamae bari ayeuna nying hareupkeun ramo-ramona ka kiblat ramo-ramona ka kiblatkeun
sok ditekukeun kitu tah suku teh. Wa Ibrahim mindeli tah ieu nembongkeun kodama mindeli tina ayeuna tungtung sak samping biasa budak leutik sampingna panjang kan. Tah ulah nepikeun ka ayeuna si tungtung rambut kana samping di Ibrahim ditembongkeun singkat tempo. Termasuk urang mun samping panjang bohna teh. Kayak gamis panjang pas sujud mah wayahna we singkat tempo tah si kodama teh. Ulah ayeuna katutupan ku samping ku gamis. Ai ikhrajih ma min dairi ngaluarkeun kodama tina ayeuna tungtung kain tungtung samping. Tapi eta cek Syekh Bujairemi mah keur salianti awewe jeung wandu. Lamun keur awewe wandu mah justru kudu ditutupan sabab batal salatna ke lalaki. Terus disunatkeun mukakeun dua socana nalika sujud, tah sunatna. Jadi henteu peureum. Ya suning sunatna teh ninggal ka tempat pangsujudan. Sakumaha pidawa ayeuna Ibnu Abi Salam gitu. Cekna sarana cenah. Aladi sarabi anahu yusanu idamanatun nari ila maudhi sujudi. Sunat ngalanggengkeun nempo kana tempat sujud di jami salati dina sakabeh salat. Jadi pasti miti start Allahu Akbar dikeun kaberes sunatna teh urang nempo ka tempat sujud cenah. Wa alaluhu ayeuna nyeun taklil alasan sikurang para ulama matak ayeuna disunatkeun nempo tempat sujud teh bi anna jami'an nadri fi maudhi'in aqrabu ilal husyu sabab cenah sakabeh panempo fi maudhi'in tertuju kana hiji tempat mah eta aqrabul husyu lebih mendekati kana husyu ketika pandangan urang difokuskeun kana hiji maudhi' tempat sujud kita lebih mendekatkan kana husyu. Coba lah mun ayeuna urang tentang ieu tempo. Nah, tentang ieu awewe geus oge. Salah sisi jalan mah. Wah, urang ka husyu. Ayo fokuskeun ka hiji ieu mah jiga sesapedahan. Di antara tips bersepeda biar tidak cepat lelah. Cenah nempo ka ya eta ka hareup kitu ulah makli heuh cenah. Tah ka jalan cenah. Goes diangerkeun ulah kareh deui stabilkeun. Sabab eta sapeda teh aya ilmu-ilmu tersembunyi eta. Wa annahu yukrahu tagmidu ainaihi makruh meuremkeun dua panon. Makruh. Nabat makruh sabab cenah kieu alasanna ye alasan makruh meuremkeun panon wa alaluhu memberi alasan para ulama matak makruh meuremkeun ayeuna panon teh tagmid teh bi anna yahuda taf'alu sabab Yahudi migawe nah kitu mun ari ibadah sok peureum nu nyembah seuneu bari peureum kan anu nyembah berhala sok bari peureum Buddha Hindu bari peureum tah cenah Islam wayahna ulah bari ningal pas sujudan jeung deui tambah deui alasanna teh wa nahu lam yankul filhu alin nabi jeung teu katukil suganti Kanjeng Rasul aya riwayatna Kanjeng tepan bari cenah peureum teu aya atanapi wala anadin minas sahabat para sahabat aya cenah peureum teu aya cenah ajmain kitu atuh kulantaran kitu idza taqarrara hada ketika menjadi sebuah ketetapan naon hada itu sorohu penjelasan bieu teh menjelaskeun tuklamu maka bisa diketahui naon anna qaulahu halata sujud laisa biqaid. Jadi dawan musannif nalika sujud teh ayeuna kitu lain kaid bal mithluhu jami salat balita umpamana sujud sakabeh ayeuna salat kitu. Jadi keur salat ka tempat sujud keur sujud oge nempo ka tempat sujudnya sing ngori kitu. Bedanya misalkan orang macam sok khusus mun peureum na peureum
Ieu mah da alasan-alasan mata ulama nyieun hukum sunat keur salat nempo pasujudan, keur sujud nempo ayeuna tempat sujud. Eta alasanna kitu. Ya, beureum ketika urang nu penting mah salat mah husu kan. Bisa narik-narik kana husu mah teu naon. Al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman bihaitsu mata wujida wa bihaitsu mata intapa. Hukum itu yaduru ma illatihi berputar ma illatihi dengan alasannya. Mata aya hukum teh pasti itu ada alasannya. Contoh, mabok haram, arak haram, sabab naon muskil, memabukkan. Alasanna aya elat. Bihaitsu mata wujida ada ilat pasti ada hukum. Biasa intapa tidak ada alasan tidak ada hukum. Ketika ayeuna urang jika ahli istihad erek ayeuna kitu salat mata ku peureum urang elat berarti peureum teh mata khusu yang geus jadi sunat peureumna teh kitu. Ketika urang nyeta nempo kana tempat sujud teh justru lieur urang mah sok kacau pikiran teu ngeunaheun peureum geus peureum kitu. Aya alasan kitu. Hukum mah bebarengan jeung elatna kitu. Tapi mun sabisana nurutkeun ieu fikih mah emang kudu nurut gitu kan. Tama bisi kitu nya teu naon. Yang penting mah husu salat mah. Udah lila euy. Tak cikeun da dari bawah da bakal lila cikeun da kagok atuh nyamung. Wayah nawan kalem wan. Beda ngaji mah. Wayu samaya malahan cenah sejar kasih cenah geus netepkeun hukum sunat nalika sujud nempo pansujudan termasuk keur salat. Kumaha lamun urang teu tartib mustata anu tadi teh lamun urang ayeuna sujud teh sunatna kan 2 tuur heula terus 2 dampal leungeun terus tarang terus ayeuna tarang jeung irung dibarengkeun kumaha mun teu kitu makruh paling sunatna urutanna kitu. Paling lamun nurutkeun Imam Malik mah beda tinu awal. Ari Imam Malik mah pertama teh leungeun heula cenah ya tuh ya deh awalan terus 2 tuur. Ari urang mah tuur heula kan tuur urang mah kan terus 2 leungeun terus tarang. Tah ari Imam Malik mah leungeun heula terus 2 tuur. Eta meureun gitu meureun nya. Dari Imam Malik mah sepuh. Kolot. Kolot leungeun udah leungeun heula. Cenah kolot teh kakara tuur. Sepuh atuh guru Imam Syafi'i kan. Yalah kondisional kan. Kalau cenah urang mah justru ripuh untuk heula bae. Nah aya Imam Malik tah leungeun heula. Dak ngora jeung tur heula dak ngora mah. Terus deui ayeuna kitu disunatkeun ayeuna. Wadamu ati lampi jeung teu ayeuna nyimpen irung teh. Cenah diangkangkeun tarang wungkul mah jeung irung makruh paling. Nya ikuti alur we lah nu hayang ngeunaheun. Terus dari disunatkan maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali nalika sujud teh turut ka Kanjeng Nabi kita. Cek nasarana ada yang menarik. Wa sunnah ayakula fi sujudi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 5 sohaan Uqbah bin Umar. Qala lamma nazalat Pasabih ketika turun ayat pasabih bismi rabbikal adim piduh Kanjeng ij'aluha fi ruku'ikum. Pas turun surat pasabih bismi rabbikal adim kudu maca tasbih anjeun
ka ayeuna asma pangeran anjeun anu maha agung. Oh cenah eta pakekeun tah naruku cenah eta tasbih teh tak subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la cek Kanjeng jadi cenah eta ayeuna tasbih teh tina sujud matak subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada syahwatib cenah kieu wal hikmatu cenah ari anu jadi hikmah fi sosil adim biruku wal ala bisujud. Naon sababna ari ruku mah subhana rabbiyal adim, ari sujud mah subhana rabbiyal a'la. Apa sih hikmahnya? Matak dikhususkeun namun naonna atuh kabeh adim bohna teh atuh a'la. Oh cenah aya hikmah. Kama piluh mah sakumaha kita muhimat. Nyata annal a'la af'alu tabdil. Ari a'la mah segatna teh ayeuna fi'il af'alu tabdil. A'la, a'dom, akrom. Af'alu tabdil teh yang paling ashar yang paling masyhur, Ahmad yang paling terpuji, A'la yang paling luhur, yang teratas, yang terenges. Sedangkan wasujud pi goyati tawad. Ari sujud mah kebalikan kan goyati tawad. Puncak ketawaduan nyata urang ketika sujud dihandap tawadu. Lima pihi min wadil jabah sababna sujud mah cenah aya nu tarang teh alatiya asraful adzan mana tarang teh pamboyana anggota awak urang. Ditunakan naon alamawatil aqdam kana tempat tincekeun ayeuna dampal sampean. Beungeut nu sakitu mulyana anggota badan urang dituna tina tempat ayeuna panincekan suku-suku nyaeta tanah. Atu wali haja kana afdalu minar ruku. Lantaran gitu sujud lebih afdal tinimbang ruku. Sebab sujud tanda kehinaan, tanda ketawaduan. Klopna ari ngaran hina mah jeung a'la yang maha ayeuna kitu luhur. Tak leuwih halus tinimbang ayeuna kitu ruku. Dijadikeun nu ablag mah ablag, leuwih bilagah sarta nu leuwih bilagah. Kan tadi sujud tanda tawadhu, terus di a'la eta alu tapi lebaran ke taklop munasabah cek urang mah atulah itu cocok. Jeung deui emang cek hadisna kan pang ayeuna utama-utama jalma teh eta ketika sujud. Malahan cek ayeuna kitu cek Syekh Barmawi mah sing saja ngawamkeun teu maca tasbih na rukuna cenah da sujud da sunat ieu bohna teh tara sami Allah atawa tara subhanarabbiyal a'la tara subhanarabbiyal adim bohna teh teu maca tasbih nalika ruku jeung sujud sakoto syahadatu leungit cenah persaksian ayahna cenah kudu syahadat deui. Cek madhab Imam Ahmad mah jama ninggalkeun ayeuna kitu tasbih bari ngahaja batal salatna batal jadi sunat batal. Malahan lamun poho cek Imam Ahmad kudu ditambah ku sujud sahwi. Betapa berharganya sujud gitu ke Imam Ahmad. Jeung deui tambahan deui jalma nu geus liwat nya mun parejeung Imam Masurin tamah deui cenah lamun sujud teh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhil ladzi wa laka wa sawara wa syaqqa sama wa sawara ya hauli wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jeung deui sunat ngalobakeun doa cenah di antarana Allahumma inni a'udzu biridhoka min suhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsika Allahumma ighfirli danbi kullahu dikahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nah kita brodoh disebutkan manjangkeun sujud
eta leuwih utami timbang kena manjangkeun ruku.